kapangi jeung orang Banten ngobrol jeung orang Banten mah itu tawadu biasa ala Banten biasa gitu tawadu. Barang ngobrol ente di mana? Orang ngerti Banten. Bantennya Banten mana? Banten tuh di sekitar Kesultanan di. Oh. Biasa orang Banten mah gagah sekian anu gagah mah gagah we teman. Kita ngomong bagus aku situ. Sanajan Banten atuh ai tilok puasa mah tuh kitu-kitu bah. Sanajan di luar Banten puasa mah gagah. Lain kitu cekna. Urang Banten mah bejana moal dikencarkeun lamun encan teu asawakna. Eta bahasa Banten, ulah ka ngencar sia cokolotna, masih mun sakitu dibaledog diciwit ka rasa kete. Banten mah kos kitu. Ngisinkeun Banten. Negara Banten mah kudu teas kajen kumaha ge. Awas cia. Di mana bae tarung cak urang Banten, kudu menang Banten mah. Ulah ngisinkeun negara Banten. Pan aya bahasa kitu di Banten mah. Iya Banten ya cek dia coba cokot punya golok nah tah golok tah dek naon cek orang Banten teh ye coba ya iya tah kadek kusia coba aing hanya ho jajaten Banten kadek sebab aing geus asana geus eueuh tanding jasa aing mah geus eueuh tanding meureun tanding aing mah kudu jeung Sidin Ali kita ngomong luhur jasa eta ngomong intel lah kalau bungkus gitu ente ayo hanya coba jajaten sia Banten coba ulantaran sekali dua kali ya dipaksa tah kumaha lamun bohewel oh salah coba hanya sia ngebohewelan aing walawora Bismillahirrahmanirrahim lamun dek ngadek bismillahna ulah dianggeuskeun Bismillah hat tetangga dia dong hat nama ulah di bawah di dia ku dua leungeun tah cekal golokna katukangkeun ka dieu set adukeun deui ka dieu plak tancebkeun kana taneuh kos dek mencit embe gembel embe Jawa bae ulah bau pon kos itu tungtung naletak setik ilmu baduy eta ji ulah lalawara anu di luar mah teu nyahoeun eta ngaji teh kos kieu tah sia mana leungeunna kieu keun ayo geus sia tapi lamun gawe ulah nyalahkeun nya moal aing sok teu kudu kenceng-kenceng dikitukeun tarik pernah terjadi bohewe pan cenah aing jadi teureuk tuh aing teh Banten